Abdi Hatis Nadia, mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya jurusan PGSD Kawit di Cirebon, sanaos abdi di daerah perbatasan Jawa Sunda, hayu urang ngamumule bahasa Sunda kangge bahasa sadi dinten. Bahasa Sunda tetap lestari. Sampurasun, nepangkan wastapun Ihlasal Mania Kawit di Cirebon, simkuring mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya, kelas 3F. Motivasi saya mempelajari budaya dan bahasa Sunda agar saya sebagai calon guru bisa mengenal budaya dan bahasa Sunda untuk bekal saya ketika saya mengajar nanti, agar saya bisa mengajarkan budaya dan bahasa Sunda kepada para peserta didik saya. Terima kasih. Sampurasun, nepangkeun wastapun Desi Widi Astuti Kawit di Ciamis, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Budaya merupakan ciciran bangsa. Ruksak budayana mangka ruksak bangsana. Urang jaga budaya Sunda, ku urang pikeun urang. Sampurasun, tepangkeun wastapun Siva dari Sanur Ulum Kawit di Garut, mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Bahasa Sunda nyaeta endah. Bahasa Sunda anu urang sararea. Upami sanes urang anu reueus ka bahasa Sunda, saha deui? Upami sanes di ayeuna iraha deui. Sabisa-bisa kudu bisa, pasti bisa. Sampurasun, salam budaya. Nepangkeun wastapun Rashmati Saiful Kawit di Tasikmalaya, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Daerah Tasikmalaya. Hiji bangsa aya kuda ditumpakan ku BEH. Hayu urang ngamumule budaya Sunda untuk ku arurang rek usaha. Kukituna hayu sasarengan ngajaga kalemah cai, omat ulah nepi ka jati kasilih ku junti. Hatur nuhun. Sampurasun, tepangkeun wastapun Warna 5 Kawit di Karangpori Garut, simkuring mahasiswa PGSD semester 5 di UPI Kampus Tasikmalaya. Simkuring nganana Sunda, beres kana budaya Sunda, siap melestarikan budaya Sunda, budaya Sampurasun, nepangkeun wastapun Syifa Salsabila Kawit di Hindian Tasikmalaya, simkuring mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, jurusan PGSD kelas 3F. Urang Sunda kudu bisa teuneng ludeuk ngigelan zaman sarta sing apik tur ta inget ka Purwadaksina. Bangga budaya Sunda. Tepangkeun wastapun Astri Dinda Sri Puspita Kawit di Bandung Kota Kembang, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kuring hirup di zaman serba modern, segala rupa kehidupan atas kepengaruhan ku budaya kabarat-baratan. Tapi sanajan itu budaya Sunda moal punah tina manah sabab kuring lahir di tanah Sunda. Sampurasun, nepangkeun wastapun Nabila Ajeng Indah Lestari Kawit di Kuningan, abdi mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kuningan nukuring, Sunda nukuring, bangga jadi orang Kuningan, bangga jadi orang Sunda. Hatur nuhun. Nepangkeun wastapun Rudi Salam Kawit di Tasikmalaya, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Harga di Sunda salah saeugeuna nyaeta basa Sunda. Hayu urang sasarengan ngajagi ngamumule adat budaya sareng basa Sunda. Sampurasun, tepangkeun wastadi Ainur Asian Jamil Kawit di Tasikmalaya. Abdi mahasiswi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Melak pare jeung mitoha, balikna tarumpa kuda. Yu urang ngamumule basa Sunda, mun teu urang rek usaha. Sampurasun, tepangkeun wasta simkuring Hesti Widya Astuti Kawit di Selau Kabupaten Tasikmalaya, simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda kedah dimumule ku urang, lamun teu ku urang kusaha deui, lamun teu ti ayeuna iraha deui. Hatur nuhun. Sampurasun, nepangkeun wasta simkuring Resa Siti Matiah Kawit di Tasikmalaya,
Simkuring mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Kuring taloman Sunda, kuringnya ahta Sunda, Sunda pemahcai kuring, pemahcai kuring, pemahcai nusa Jambi. Sampurasun nepangkeun wastapun Nuri Kamalik pituin Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Sunda nu kuring, Sunda lemah cai kuring, Sunda jati diri kuring, Sunda budaya kuring. Hayu urang memulai budaya Sunda, sangkan budaya Sunda henteu leungit. Lamun teu ayeuna iraha deui, lamun teu ku urang rek usaha deui. Sampurasun nepangkeun wastapun Ita Fatimah Kawit ti Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Sunda nu kuring, Sunda nu balaria. Sampurasun nepangkeun wastapun Melki Huril Aini Kawit ti Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Kuring orang Sunda, kudunya kana budaya Sunda, kudu bisa ngamumule sangkan budaya Sunda henteu sirna. Sampurasun nepangkeun wastapun Cindy Karmelia Kawit ti Bandung. Simkuring mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar UPI Kampus Tasikmalaya. Saban masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabohkeun nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira nahana. Sampurasun nepangkeun nami abdi Ikhwah Hanafi Kawit Cirebon. Abdi mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya prodi PGSD. Abdi jalma Jawa Barat, kedah belajar bahasa Sunda selaku contoh budaya Indonesia. Sampurasun, perkenalkan nama saya Duana Arianti Dewi dari Banyumas, mahasiswa UPI Tasikmalaya. Budaya Sunda harus dijaga, bahasa Sunda harus dicinta karena Sunda istimewa. Sampurasun nepangkeun Pun Wasta Muhammad Pringgebaya ngawit ti Kuningan. Abdi mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Saur abdi, urang Sunda kudu isin ngangge basa Sunda. Kusabab Sunda nyaeta jati diri udang. Jati diri nu kedah dijaga kalestariana. Sampurasun nepangkeun wastapun Rijal Fauji Kawit ti Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Sunda nu abdi, hayu urang ngabdi, sangkan budayana abadi. Hatur nuhun. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Muhammad Faisal Rahmadiana Kawit ti Mananjaya Tasikmalaya. Simkuring mahasiswa ti UPI Kampus Tasikmalaya nyaeta jurusan PGSD. Hayu urang ngumbara ka Sunda, urang memulai budaya Sunda. Sampurasun tepangkeun wasta pun Tasya Ramadan Sekendar Kawit ti Bandung. Simkuring mahasiswa kelas 3 FPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kudu reueus janten orang Sunda. Nepangkeun wasta Dilami Upujiah Kawit ti Tasikmalaya. Simkuring mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Gemun sauyudan singkir babalana ngangkat derajat ke Sunda. Sunda kukuh kuat tirasa diremet pas di Jember wibawa Indonesia. Hatur nuhun. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ika Mahfudah asal dari Pekalongan Jawa Tengah dari kelas 3 FPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Bersama belajar Sunda serta mengangkat derajat Sunda, pasti luas wibawa Indonesia. Sampurasun nepangkeun wastapun Risna Sri Wahyuni Kawit ti Bogor. Kuring mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Kuring orang Sunda, getih Sunda ngalir di diri kuring. Sunda rorompok kuring, rek jauh, rek deket di tanah Sunda aya di mana kuring. Nepangkeun wasta Siva Putri Septiani Kawit ti Kuningan. Simkuring mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Gunung temenang di lebur, sagara temenang di ruksak, buyut temenang di rempak. Hatur nuhun. Sampurasun tepangkeun wasta simkuring Siti Uswatun Hasanah Kawit ti Tasikmalaya. Simkuring ngiring ngumbara ka Ibu Rama ka Serang Banten. Simkuring mahasiswa PGSD UPI Tasikmalaya. Saya ingin belajar bahasa dan budaya Sunda karena saya lahir di tanah Sunda. Sampurasun nepangkeun wastapun Herdiana Kawit ti Cigalontang.
simkuring mahasiswa UPI kampus Tasikmalaya. Bukti hirup rukun sauyunan anu ngajantenkeun simkuring bangga janten orang Sunda.